si dewek tepangih deui euy. Hampura we tuh ah. Hampura dewek malum yang harapan perang teh euy. Hampura we. Heeh. Tuna lampah eta kasarios ieu Arya Kumbakarna. Nyata parantos lebet kana hiji tempat oko pegalan pati tempat peperangan. Gunawan Sri Rama kula kaget ye kula. Gunawan saat sanak akang perang teh hayang pangi heula we jeung anu jadi duluruan. Sajumlah wala dia bala tamtama oge patih ti panglebur gangsa kumbayaksa aya pingpin pasukan kapocong kapurwakan tanyangan jalan kadena pati bengong napanyita nyangan pujaan diditu keneh ieu tempat acak-acakan luar biasa keur mahalodo katurug-turug meureunnan itu pepelakan bapak-bapak tani direwek monyet dasamuka teu inget kana janji anjeun samemeh jadi raja nepi ka hohoak. Mana janjimu? Kaayaan nepi ka kieu si horengan ukur mentingkeun diri pribadi tibatan umum. Asabun sire pribadi. Da ieu pamimpin anu ngabogaan sikap arogansi teh nu kieu. Musyawarah terus. Tapi hasil musyawarah teu didenge ku raja. Eta nu kitu patut anu ngabogaan hak peto. Akhirna liberal kaituna diktator. Wah, bahaya. Pantes namanya si Gunawan Kurunyu mapageun. Hayang panggih akang yi Gusti Rama kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana nu jadi adi dipikanya. Gunawan ragisa belati banyar diramekeun sadayana pamuki alo ngaganyar nyalametkeun sadayana tentrem salabat ning ati dunungan boga kaya kinan pasti kumaula kana kadar boga rasa jeung rumasa cep dedek Chandra aya nampi kana takdir diri teguh patuh kayang agung teu boga pikir linglung sumera kana papas teh nampi dalah di kumaha upami kenging cocobi ade di kumaha cu mau bade arah subahan
sifat manusia ilahar adedi sokenging musibah sasar pandakan mulia di pasihan sadar diri patokan sarining Gusti Ning Nensi patokan sarining Gusti sangka ngawujud harapan makmur dina keadilan ya berjuang ulah itiran pilari ridho pangeran di dasaran kasadaran kasabaran kaikhlasan elingka alam wiwitan nyawangka alam wekasan Denera Kang Samyang ngalaga Denera ingkang ngalaga saat tengah king medan laga ya kumakarna ngabedegapang payuna di sapang kerenana wala dia bala tam-tama semakta sikap pedang tamsir galaberi tarna sapada limbu anu disesepuhan nyatana kupatih daerah atanapi wewengkon panglebur gangsa merbayaksa dia tempat unirah kangan bika karah kieu di medan laga kaame hangruna getih urut bangke nu kamari nu mangkukna anu sami-sami korban di medan dana laga pati di medan jurit ansur di medan tempur nyaan ya Gunawan Salol we akang hayang panggih dina waktos kumbakarna ngabedega aya nu ngagajleng nyatana Prabu Sugriwa daun tah Jokolongkong we tajuy. Sahaya. Wilujeng tepang kimana hong. Nun. Anjeun anu ngaran Kumbakarna. Leres dupi salira.
kaula ngaran Sugriwa. Ieu teh Prabu Sugriwa teh bener. Wilujeng tepang Prabu Sugriwa Raja Kiskendha. Geura asongkeun pasukan Andika. Ancurkeun dina waktu ayeuna. Ulah waka getas harupateun. Wilujeng tepang saperkawisna kadua leres pun Adi Gunawan aya di dieu bener geus jadi mitra kaula. Nuhun ngawiat we saderek Sugriw. Ya. Titipun Adi oge kaula teh sateasana okopi galan pati perang hoyong tepang heula sareng Gusti Rama oge pun Adi Gunawan teu bisa sakali musuh tetap musuh geura belaan si Dasamuka ku aja ulah disakompet daunkeun ulah disakongkolkeun jeung Dasamuka kaula initna ka medan jurit lumampahna ka medan Danalaga lumakuna ka medan tempur teh kaula teh lain dek ngabelaan Dasamuka lain dek ngabelaan kamurkaan Dasamuka tapi kaula mah dek bela lemah cai dek bela negara jeung bangsa kaula tetep dek nyendalih naon-naon oge da ieu teh ngahambat pikeun nepang naon tepangna deui Ibu Sinta ka Gusti Rama tetep anjeun bakal disakompet taunkeun heuh nyeta ulah kaula mah rek melaan nagara nu diruksaku Dasamuka hapunten lain ku araranjeun sabenerna ieu nagara teh diruksaku Dasamuka keneh wah mungkunan banget ku sawe eta mah ya kaula mah pati di medan jurit oge hayang disebutna gugur pahlawan disebutna ya ceuk bangsa anjeun bakal disebut pahlawan ceuk bangsa anjeun bakal disebut gugur ceuk aing mah musuh we modar disebutna deuleu itu si eta ulah sok kitu saderek Sugriwa anjeun teh lah montong loba dalih naon-naon deuleu ayeuna mangsana waktuna kopi Galapati ya atuh teh naon ai kitu mah sok siapkeun tanaga jeung pikiran ayo pada rasa dia maju bereng teh digawirkeun cakatuhu dulu ulu mending ngebul kitu dulu wah geus terang dulu serahkan maju Subodra ya anjeun kaula patih wewengkon panglebur gangsa karang kaula kumpayaksa sobat-sobat orang pada kepikiran patih kurajaan modar siageura belaan Dasamuka ulah disakompet daun kenjeng Dasamuka ulah iya teu bisa sakali musuh tetap musuh bener tega patih sok maju ya teman tina menang peti pada kasih pada Katara kita
yen wis mlebu para mesti Sedamar marganing wika Pangkemoning yang waras Singati
Ampun Wanara Anggada ampun modar siap. Ayo maju lamun teu salah manehnya. Anu kungsi datang ka itu teh basa ngaduru kebon bonteng. Ngaduru kebon bonteng nah ngomong teh nya. Basa ngaduru karaton anu aya di alun-alun Alengka. Memang. Teh sia. Kapanggih ayeuna mah ayeuna mangsana ku aing dek dibere duit, dibere duit. Maksudnya dipaehan ku aing naha dibere duit atuh nahanya. Coba lain galap bae ngomong teh nya. Sok sia. Maneh anu man anak saha? Untung loba carita sia. Nyakeun kolot lah. Na ti Pak Haji Ama maneh teh turunan teh. Nya teu naon lah. Nah teu mawa roti. Aya roti ama ieu teh. Gera sok maneh gera tungkul kana jukut gera tangah kasadapan. Pileuleyankeun ieu Dunlop, Dunlop. Dunya maksudnya hanya atuh kabida-bida teuing aing mah. Biwir teh buniki galap wae aing mah. Kolot-kolot teuing acan teh teh. Nya. Loba teuing kana pesawat geus aing. Jadi teu eugeun gitu. Sok. Naon? Ayeuna maneh mangsana dik dipaehan ku aing. Coba. Coba. Nyaan teh sia. Sanajan maneh pinter katenger bisa olah katara pun Julia papan tulis. Dak papan tulis. Pokona mah kitu eta mah. Heuh sok. Nya. Naon? Maneh teh baturna si Batara Rahul, Batara Rahul. Batara Rama maksudna kapina-pina teuing teh. Sia coba ngerakeun pisan aing bibir teh Ari maneh teh anak buahna saha? Bisi teh apa aing teh anak buahna Kuyabat. Kuyabat tok Kumakarna maksudna kabida-bida aing teh. Coba ara aku diri sorangan aing kitu ge. Tetep maneh dek melaan Dasri. Dasri. Tepa. Dasa muka maksud aing teh. Sia. Era aing duh ampun. Kurang ajar sia. Tepa euy. Woi. Sok sia. Naonan terus ya. Kapan kungku? Kungku tapi kekerepesan teu pugus ya. Acin, acan. Ya. Tobat ya. Ayeuna keneh ku aing bakal disabut umur di alan nyaho. Nyaho. Aduh tobat aku. Gelut sandal tadi ke saya.
Arya Kumbakarna sareng Prabu Sugriwa seret sumerenan banting binantingan lir muning rarakitan kuda papasangan Prabu Sugriwa bakating ku arah lajeng wae ngerekep kana raraina ieu Arya Kumbakarna bahamna ngokos pangambungna Kumbakarna pananganana jeung sukuna muntang kana dua cepilna Kumbakarna ari Kumba teh panjang ekarna ceuli ieu numutkeun riwayat Kumbakarna mah panjang ceuli malahan dugi kana mumuncangan panjangna hingga dicepengan ku panangan sampeanana Sugriwa kalayan pangambung Kumbakarna dikokos kuyuan gelas ya moncong rekep bangsat penasti kersayang tumampara Kumbakarna emut kana Purwadaksina aduh Purwa teh wiwitan Daksina wakasan hingga Kumbakarna ngagunakeun aji bekah hingga ieu Sugriwa dipun bekah ku tarik-tarikna ieu angin anu kaluar tina bahamna Kumbakarna hingga ieu Sugriwa ngasleng nanging ku tarik-tarikna nyekel jeung ngokos dugi ka irungna sumpung celina rawing hayaanana malahan ieu Sugriwa ngablesatna kawang-awang teh bari nyanak cepilna Kumbakarna itu kayanana wah Gusti gelos ya ieu awak meni pareurih aduh Gusti irung sumpung ceuli rawing geuleuh ieu getih aluh meni perih karena urut nyoco monyet alah nuhun dasya muka nuhun dasya muka aing nepi ka diruksak ieu teu aing teh asa direwek monyet asa kusi dasya muka we aing muga-muga we lemah cai ieu nyak selakna getih kaula saolah-olah nyebor anjeun Ibu Pertiwi muga-muga singkat tebus kemerdekaan negara anu diruksak ku dasya muka yang inget anu jadi adik si Gunawan kahayang teh atulol manggihan anu jadi lanceuk wan aduh dulu itu monyet gede monyet leutik meni ngabring dek ngarampok aing wah sia maju bangsa Putra Anoman. Anoman. Hebat Anoman. Gaya nu karaos. Ieu cangkeng ngabeletak ieu. Aya teh naon Namru? Eta teh ceulina si Kumbakarna. Wih. Di kumaha? Sabaraha kiloeun di Jamret tingali sungut mang getihan lain getih mang ieu teh irung si Kumbakarna dikokos ceulikna rawing dikenyang aduh ngan eta we mang teh inget we kana amanatna naon cenah Bang hayang panggih heula jeung Gunawan Wiksana dek nitipkeun heula we cenah ka Gusti Rama sada eta mah amanat da ieu mah katinggalna memang bersih pisan hatena Kumbakarna lah
Gusti Rama pangapunten iku. Ieu Sugriwa sareng sena laporan ka Batara Rama ka Gunawan Wibiksana atuh ku Batara Rama diwidian ieu Gunawan Wibiksana rayina kumbakarna pikeun nepangan karakana anu aya di Medan Danalaga Anoman ngahuit ka sajumlah para wanara anu ngarampok kumbakarna diaturkeun ka sajumlah para senopati ulah palayan monyet gede monyet leutik ulah wayahna mundur heula sakumaha anjuran Gusti Rama kumbakarna bade ditepangan heula ku rayina nyaeta Gunawan Wibiksana mundur alah itu monyet make lalumpatan deui sia. Halo, deui ieu aing awak menit asa puguh rasakeunana ieu nu ngarawat kana bujur, kana bujal, kana taktak, kana sagala rupa. Eta nu kasida monyet nu laleutik meni pareurih ka aing ngegeuna. Aduh, naon make areureun. Sia. Si kumayaksa patih aing geus paeh. Itu nu papalatak walat dasyamuka nah kabina-bina teuing anjeun teh dasyamuka pantasna teh nah jiga leumpang si Gunawan Raka Arya wan Teteh Gunawan Irayi Kang ala Gunawan wan penasti kersah yang tumampara Gunawan Wibiksana barang parantos caket sareng Rakana ieu kumbakarna teu tega ningali Rakana anu sakitu parantos teu mangrupa irung sumpung jeuli rawing bari jeung salirana parantos winuh ku getih kitu kayanana baloboran ku getih hingga ieu Gunawan Wibiksana ngejat ku gila-gilana ningali salira Rakana wan Gunawan tuwa dah atuh make nyampeurkeun maneh teh wan sakira-kira dek nganyeri aing mah Gunawan tuwa boa-boanya kompet taunkeun ka aing jeung Dasyamuka nah teuing teuing wan make manggihan akang teh hayang ngobrol sakedeung we wan datan nirata ngademam datan nirata ngademan ewe pakulingan rana ya iya saha iya Gusti Rama teh kaula Laksmana Laksmana rayina Batara Rama ora kapinu gawe kumaha hidup kaula pikeun neraskeun okopi galan pati
Layan amanati Gunawan tuang rayi kumaha cenah sanes kuna naon wireh teu gawe ningali salira dugi ka kitu kumaha wan teu tega we nempo aing nempo dulur anu geus teu mangrupa direwek monyet di hampura atuh ari kitu mawan sok kurang teraskeun ku pegalan pati duh bade titip pun adi hidup atur nuhun ku kaula diestokeun mangga urang sami-sami ayeuna pikeun ku pegalan pati lah dulu itu monyet geus bereg dewe ka aing sekarang nepi ka kitu-kitu na eta nasib awak geus teu mangrupa tapi sumanget juangna dulu satria nya ge buta teh euy enggak naon watir aing lah tapi eta banyak eta monyet leutik waranianana luar biasa nu kajejeg mah uluh segala lacang eta dina awakna kumbakarna deuleu buah pamajikan oge aing pamajikan aing milu ngagalacang deuleu kumbakarna memang hebat anjeun paingan wanara loba nu pejet jeung loba nu paburantak da sakti mandraguna rasakeun urang ingkang bakal mutusakeun siwaraganira kejaba pusaka kuladenan kumbakarna Kuting-tingan aing hayang panggih heula. Ari kumbakarna anu disasar ti korona. Kulantaran ari kumbakarna teu daek cicing, sok jengke kaluhur milarian rayi nanya Gunawan sakedapan. Hingga ieu salah sasaran pusaka Raden Laksmana. Kena pisan kana tak-takna anu palikatuh hingga pandangan Arya Kumbakarna sempal sapisan. Aduh. Wallahi Gusti. Alah. Naon deuleu ngajengak. Ngajengak kana tak ileungeun aing ka dulu. Tubuh. Dulu itu leungeun aing ukay-ukayan belah ditu ngadadahan ka aing Gusti jangakeun abdi kana kersa jeung pangawasana bisi dosa kaula baheula sok cocorokot muga-muga we ku jalan kieu kaula katebus. Dasya muka aing teh teu asa disiksa ku batur dasya muka. Asa disiksa ku anjeun we aing teh dasya muka.
leungeun aing atawa bisi aing da pugu aing teu rumasa sok cocorokot bisi dosa indung bapa bisi dosa nini aki wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Muga-muga Kangjeng Ibu, Kangjeng Rama, nini aki bisi dosa salira sawios kaula nu busna salira mah Ibu Rama oge nini aki muga-muga sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Ulah anu isi kibung dina jurang katunggaraan bilih dosa Ibu Rama. Nah, atuh mun ditungtut kalau teh sakalikeun we Gusti Rama Laksmanawan hayang panggih heula akang teh. Payungan ningalaga ayu maju ningalaga Raden, ulah panuhune ulah dituntut kitu hawatos ida. Ya teuy. Sembah kapihatur kaula nun Laksmana, kaula nun pula. Nah, pagawean teh kitu patut. Maka dituntut leungeunna heula sagala. Pangapunten sanes dihaja da anu diincer mah ti corona oge jajantungna. Ulah sakali-kali deui pagawean model kitu. Jang. Gusti Rama nyeuksukan. Si horeng nilainya nama serajan kamusuh aya we. Di dieu dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek. Paingan hayang pindah ngadunungan teh ka dieu. jangan lari ada layu Jeung teuingeun hidup bet dituntut kieu kaula. Penasti kesayang tumamparan. Dasar kitu parantos kersana yang widi. Ieu panah nu salajengna memang anu disasar ti corona keuna kana tak-tak anu palih kensa. Hingga sempal pananganana ieu Arya Kumbakarna. Naon ngajengak deui. Uluh, dulu aing leungeun duanana eueuh. Gusti Nu Maha Agung bilih dosa Ibu Rama nini aki. Mau bisa ngenang. Dasa muka teu asaku deungeun-deungeun aing mah asaku anjeun we dasa muka leungeun pileuleyan. Wah bisa nguseup aing. Aduh, kumaha aing nangtung. Nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge. Gusti meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunnan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ieu leungeun. Rumaos kaula teh sare wae di dunya teh. Duh, kumaha nangtung eueuh pertahanan deui itu. Waduh. Nah, bet ditungtut kieu atuh hideuk. Penasti kersayang tumamparan. Ieu ge. Panah Laksmana sadua-dua nyasar kana sampean ieu Arya Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan hingga lesot coplok wayana panah anu sakitu tarikna. Ieu Kumbakarna ngagebru lir baligo ngagulutuk sampean duanana teu aya panangan oge pun kitu deui.
Aduh, ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu nu katuk nu kenca dulu Gusti eueuh sukuan aing teh beuki hees meureun teu bisa ngagunakeun lengkah keur hirup Nun Gusti rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana. Abdi mah teu boga naon-naon, teu ngabogaan naon-naon leungeun suku geus kagungan salira. Dayana, upayana, usikna, malikna teu ngaboga-boga. Tapi ingat aing teh keur bajuang. Sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuk ku aing dek digiles kabeneran rada mudun kaynya. Atuh ye kumakar ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu gede. Laras. Nyata digalai ku kumakarna. Wah. Eta sumanget juangna mangkilang suku geus eueuh leungeun geus eueuh eta sumanget juang dicontoheun jang ieu satria teh nu kieu pahlawan akang pahlawan teu sangka teuing nya Gusti nepi ka kieu lami-lami Arya kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih kalayan karasa renyai titinggalianana kulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan handap ngan ukur-ukur cap kicep socana bari jeung pacampur getih dina ngiceupna Ayang panggih heula Gunawan memeh akang mati king Gusti Rama sakali deui merdih kaula kanu maha asih panggihkeun heula jeung si Gunawan panggihkeun heula jeung adik kaula anu kungsi di akod-akod watek wantos Batara Rama dudu wong samanea kereteg manah ieu kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama dipaksa dijurungkeun sanajan teu tega ningali oge tetep kedah ditepangan bilih jadi dosa atuh ieu Gunawan wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh tetega ningali rakana anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo lumampah bari jeung ti tararajong kuayana remeng ku Cisoca tetega ningali rakana Gusti mudah-mudahan atuh Kak Arya Gunawan eta ieu rai Kang Wan dedewan adi akang cing bisa mihapekeun maneh cing pikanyaaheun kade ulah jadi pengkhianat ka Gusti Rama Wan tuturkeun eta manusia Dewa penolong di dunia eta teh Wan timbalan kawan tuturkeun tapak lacakna langkah-langkahna Wan manusia terus sing madu trahing kusuma
titisingan danawirih trahing dewa kamanusan. Raden Gunawan ngalimbani ngarak kana cilaka nyerina kabina-bina anu ngabela negara tapi temahna cilaka perlaya di medan laga dasa muka nu murka nu ngaruksa nagara tetoli kasana keluarga asa manehna lugina keun bae batur tunggara Wan kaula nun raka Arya geus akang geus netep rupa anjeun geus ngarasaan cimata anjeun anu nyak celakana awak akang seger akang teh inget sanajan akang teu perang oge akang teu bakal pae nganjangji akang demi negara demi bangsa akang teh geus diwakafkeun hiji waraga hakikatna kanu kagungan urang sadayana yen manusia nu hirup di alam dunya hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir buktina akang ayeuna sanajan sakumaha gagah sanajan sakumaha sakti neangan pangarti ti leuletik yakin bakal tinemu jeung akhirna ieu tapi no damal kaula nu ieu Gusti Rama teh leres titipun adi hidup anjeun hiji-hijina batara tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan wilujeng bajuang satrasna mangga gera lumpuhkeun kabiadaban kadoliman kasarakahan ku anjeun galayan kula munut dijajab ieu kaula nyarita teh geus dina tikoro da kahanap mah geus teu karasa nawiskeun kaula bakal pisah nyawa jeung raga tugening gedong ka jalan nu molongpong ka gedong mulungpung pikeun karahayuan kaula lumampah pikeun tetep renggenep di alam asal kaula hujan leuntik ngaririncik nawiskeun kula bakal perlaya nawiskeun kula bakal pileuleyan kalayan wan sakali deui usian di mana geus merdeka ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji ade titip nagara jeung bangsa ulah dek dirurujit deui hirup tungku pati jeung dunya kena kuruksak badan ge nyakitu deui aya panganggesan nana sanajan sarebu betah di dunya muarek matur
saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung tahun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku Arya Kumbakarna ngaleosna ti jagat raya Pramudita dipapag ku kembang-kembang nu sarengit anu ragrag ti luhur hujan leutik ngaririncik dijajab ku pangdoana menekungna Sri Rama oge Semar Badranaya atuh mulus banglus gembleng katut salamet mulihna kajati mulang kalam asalna lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu solenang-solenang acan asal ti Allah mulang ka Allah sejarah nu nyarita dina perjuangan anak ieu Arya Kumbakarna dunya nyaksi lalampahan Arya Kumbakarna satria alengka duirja anu ngabela nagara jeung bangsa kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka